Mang Sueb kenaon itu ya. Ngalamun wae kopi ya. Ngalamun we baun ke galau Mang Sueb. Oh, menireuwas. Kenaon atuh mikiran naon? Oke ngopi lah. Yes. Aduh, mantap ya. Gue panas-panas kieu. Galau kenaon tuh Mang Sueb teh? Carekan ku pamajikan. Nah bisa dicarekan. Oh. Mun kitu mah Mang Sueb teh selingkuh. Beuki judi, beuki mabok, ulin lah. Wajar dicarekan. Oh, nyata. Dicarekan masalah naon gitu. Di penting teh kieu sorangan teh ngomong ka pamajikan teh. Teh mah cuman beureum mamah teh capek teh kurang teh. Susuhun, kumaheun gitu nya. Urusan Udah beres gitu. Pancen teh lamun ayeuna make pembantu kan kudu mayar meureunna nya. Sabulan-sabulana. Ayeuna mun Itu sabulan cukup 2 juta ge meureunna sabaraha. Ekonomi urang can bener meureunna gitu. Inisiatif urang teh mere ide. Sasaha teh pamajikan. Pamajikan teh itu urang teh mah pan ari mayar pembantu mah meureunna heuti mana duitna oge. Ari cek pamajikan teh ari kitu cenah kumaha. Kumaha lamun mamah teh ngijinan teh ka ayah teh. Ngijinan naon cenah? Ngijinan kawin deui gitu. Oh nyaho atuh kitu mah. Salah. Atuh salah. Oh. Kumaha nyarekan kumaha. Paingan